Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu. Urang naraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun dejara carios dadap Malang disisieun Cimandiri atanapi si rakean Kalang Sunda. Ieu dongeng teu dibantun tina carios pantunnya. Malah mandar tiasa ngahibur baraya di mana wae ayana. Mugi atuh baraya nu satu satia mancong dongeng emang sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirorojong di taroelan tombol subscribe mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun prung Mitra kaum dangu ayeuna mah urang kocapkeun geus beurang deui. Musuh anu masih kene jarak jagene mangge surak deui we laju breng abring-abringan rek ngahurup deui si rakean. Atuh teu kacatur kumaha perangna ngan kacatur teh meh-meh deket ka sareupna. Bejana mah si rakean teh rada kawalahan. Pangaranan jalma saurang yang hareupan prajurit anu ratus-ratus rada we leuseuh najan taya pakarang anu mampu teurak kana awakna. Laju inyana teh ngarabut tangkal kaung geus kitu dibabukeun ka musuhna. Rasakeun sia ku aing bakal dibabuk ku tangkal caruluk sia bongan sia daek nyingkah daek beak dibabad ku aing mah. Tangkal kaung atawa tangkal caruluk teh dibubat babit we. Loba musuh anu pating jalerit pating koceak. Atuh ayeuna mah rada mendingan sekali babuk oge. Aya belasan musuh anu ringesek menebikeun ka ramak katulangna. Acan deui nu katakol ku caruluk muncrat getahna teh nepikeun ka musuh teh atuh boro-boro ngangkat pakarang da buku ngagaroe kawas anu ateul karasa retep sawak awak geus lain garoeun deui getah caruluk nyariar. Rasakeun sia kurang ajar da getah caruluk matak ateuh. Ada. Alah teu kuat ku atel kieu teu ampet atel alah atel kieu nanaon ieu teh alah caruluk alah si jadol alah lenggar sia lenggar Ceuk para prajurit harita teh bari atel-atelan cenah sabab karasa awakna teh mani retep tapi pikeun si rakean terus we maneh teh matakeun tangkal kaung dibuak babit dibabukeun ka musuh. Puguh we atuh loba anu arara teucing ting pating jarengkang. Malahan maya nu gulingan bari kagaro kawas monyet loba kutu we mitra. Tapi pikeun si rakean kawas anu can mahi keneh ngakaya musuhna. Laju manehna teh ngacerelat ngagajleng ngadeuketan tangkal jengkol. Kebenaran ieu tangkal jengkol teh aya sayang odeng keun ku aing wang rabut sia odeng nasina narajang musuh Gitu cenah cek eta si rakean teh memang bener dina tangkal jengkol teh aya sayang engang atawa sayang odeng rek dibubat babit we eta tangkal jengkol teh rek dirabut deui sina eta engang teh nyeureud ka musuhna. Puguh atuh laju tangkal jengkol teh dirabut geus kitu mah dibubat babit engang teh rabeng puguh tuh musuhna teh loba anu kawalahan bari karo ganyang diseuredan ku odeng atau engang nu sakitu lobana. Nya karuhan loba musuh anu teu tahan loba jasa anu adu kajret malahan maloba anu kabur katawuran tina musuh anu sakitu lobana aya kana ratusna teh
Marahan kiwari mangan kari belasna. Lian di loba anu paeh oge kabur we milih kabur, teu sanggup nyang hareupan si rakean. Mitra kaum dangu tidinya darep-rep. Berang gaganti ku peuting, mata poe geus sumurup tilem geus teu katembong. Si rakean teh kaluar tina kalang. Kalang anu dibalai ku pitulangeun, taneuna katampo baseuh ku getih. Loba musuh nu geus kasambut. Gunung Gadung nu kiwari aya keneh. Deui latih harita jadi tegah, tulang ranca darah. Mitra kaum dangu cenah gunung nama masih keneh aya. Ngan bae aya ranca nama geus saat. Cek beja tinu benang dipercaya. Engke cenah tegal nanti di zaman nu bakal kasorang. Baris pinuh deui deusian ku tulang. Lain tulang nu jada di wadah. Tapi tulang tinu marulang sabab wayahna balik ka jati mulang ka hasal. Urang caturkeun deui si rakean mitra. Anu geus kaluar tina kalang. Inyana teh unggah deui ka mumunggang urut Raden Kumbang Bagus Setra Caricing. Eudeuh-eudeuh we kawan tu capek karasa awakna sarung setas perang. Perang geus wekasan, bati capena we yeuh. Jeung ieu panon menit capal kieu tunuk pisan. Geunah jigana lamun disarekeun. Nya kudu ngagoler heula ieu mah yeuh. Neangan tempat anu marenah lah. Cek si rakean harita teh panonna geus teu bisa ditahan tunu anu kaliwat saking. Atuh geus kitu mah si rakean teh neangan tempat anu marenah. Si rakean diuknya rande kana batu. Muka beneran aya didinya. Geus kitu mah kadenge si rakean teh kerek nyegrek. Teteh lah. Si rakean teh geus teu bisa nahan ku pitunuheun langsung ngesare manitibra. Kocapkeun nalika wanji geus nyedek ka tengah peuting. Kayaan sepi jembling ukur kadeng we hawar-hawar. Sora satu-satu beuting anu garalah kawasna bae. Keur ngahakanan layon musuh. Korejat, si rakean teh urang bari ngadapang. Bari panonna teh dipuseurekeun paningalina. Nembus kayan anu poek maleukmeuk. Ceuli si rakean anu pangdena tara bisa kacolongan. Sabab manehna teh boga ilmu hiliwir sumping. Bisa ngadenge sora sanajan lelalaunan. Eta sora teh kekeresekan. Laju atuh kupang delena nu seukeut teh kadeuleu aya nu ngacuringkang, ringkangna celema jangkung gede anu ngadeuketan bari leumpang dodongkoan. Aya jelema geuning. Nah sahanya. Nya tapi ukur sorangan. Keun aing rek pura-pura hees we lah. Hayang nyaho. Nah saha cenah. Gitu cenah cek si rakean manehna terek pura-pura sare we. Sok padahal bari madangkuban teh manehna teh henteu sare. Bari jeung kucang geus pageuh dicekel. Reg harita anu leumpang ngacuringkang teh harandeg. Laju geus kitu mah ngahuaikeun cangkuang lebakeun si rakean. Tapi si rakean cicing bae eta jirim bekerila beuki ngadeuketan. Geus deukeut harita teh bari can kanyahoan ari rupa jeung saha-saha nama nganong kadenge cacarita. Rakean, ieu kula yeuh. Geus montong perang deui. Kula mah nyaah ku bagusna, nyaah ku gagahna, nyaah ku ngorana. Anggeus ulah rek perang deui omat. Ulah rek ngabelaan deui jalma-jalma anu nyembah mata poe. Geus waktuna sia teh ulah dibelaan bae. Ngadenge kecap-kecap eta sora.
Si rakean teh laju diuk sila tutug rada ngadapang, cara maung kumbang ngambe bahaya. Pangdeleuna hanteu lepas ngawaskeun tinu anu poek. Harita teh katempo aya cirim nu keur nangtung sisieun cangkuang, bari pok deui nu nangtung cangkuang teh. Bari cacarita, "Rakean, geura mikir, engke mah bisi kaduhung, sabab jaga mun kiamat. Sakur-sakur anu teu anut ka nabi jeung katuan sehna, paraehna teh baris di inuman wedang timah anu ngagolak. Tah, kudu sieun rakean, kitu pisan rakean, ceuk tuan seh teh." Ah, kasaha sia ngomongna kituna teh euy? Ih, nya kakaula rakean, kakaula, kula teh alkoana. Alkoana? Uing mah teu wawuh ka si Alkoana sia. Lamun ka si Jayaan teh mah uing wawuh deuleu. Hehehehe. Apan kula teh anu ditamping ku raja Bareto. Piraku teh wawuh ka kaula. Hehehehe. Jayaan teh sia. Aing moal kasamaran tinga deuleu. Tetela sia teh nyamur deuleu. Antea kurang ajar. Tukang hianat. Hehehehe. Nah, bet kitu-kitu teuing atuh. Dengekeun rakean. Ingat teu, sia ulah rek ngabelaan urang Pajajaran deuleu. Anggur mah milu kaing, sabab sia bakal hirup nyorang kasenangan deuleu. Di dunya nepikeun ka akhir deuleu euy. Tibatan nilu ka Pajajaran, sia bakal katalang sara. Dasar sia mah tukang hianat. Manggeus sia tong pura-pura ngarobah sora sagarupa. Aing geus nyaho sia teh Jayaan teh. Teh naon sia datang ka dieu? Anggur masih gerak ini tuh ajak pasukan maneh ulah rek udag-udag urang Pajajaran sia. Rakean teteh lah sia teh aya ku keukeuh deuleu bela ka Pajajaran na candi olo dikitu kieu disingsiran ku aing. Hade rakean lamun sia keukeuh mah deuleu tapi euy dengekeun ku sia najan sia ti hot-hat ngabelaan urang Pajajaran tetep Pajajaran bakal tumpur ludas deuleu euy. Hei Antea, nah sia teh bat ku keukeuh teuing deuleu hayang ngancurkeun Pajajaran. Jeung hayang maksakeun keyakinan ka urang Pajajaran. Najan aing ge nyaho deuleu. Eusi-eusina mah saruak keneh sia. Anggur mah maneh teh kudu nangtungkeun ajen-inajen diri. Nyaeta ngahargaan ka sasama deuleu sia. Lain ukur maksakeun ka hayang saanyana sia teh. Geus hianat deuleu kana adat paliparan ti karuhun. Malah aya kuarani utuyut ngucut pager pakarangan anu sangar Pajajaran benteng geus dihancurkeun. Malahan mah kiwari Pajajaran teh geus dihancur leburkeun ku Syariah deuleu. Eueuh pilihan rakean. Iwati ku cara perang sagala urusan bakal rengse. Teu kitu deuleu. Sabenerna mah teu kabeh urusan bisa direngsekeun ku cara perang. Aya urusan keyakinan mah deuleu euy. Moal bisa dipaksakeun sia aing ge nyaho. Saenyana mah loba jalma nu mentingkeun ka hayang pribadina. Hayang kakawasaan sia kurang ajar. Rakean. Aya ku keukeuh peuteuk ka eta pamadegan teh. Kula mah nyaah ka sia deuleu. Leuwih hade milu. Milu kana pamadegan aing. Teu bisa sia. Dengekeun ku sia Jayaan teh. Saenyana Raja Pajajaran mah raja adil deuleu. Raja anu sabar. Loba jalma anu julid. Malahan masih mah teh ngojok-ngojok. Maranehanana teh loba geus kasalahan, tapi han teh dihukum. Loba jalma anu dibere kabijaksanaan ku Raja Pajajaran sia. Kawas sia ukur ditunung wungkul sia Antea jeung deui saenyana mah tong borokap batur sia. Kanu jadi anak ngasorangan. Anu geus pindah keyakinan tapi teu boleh ngahargaan sia. Rakean rek kumaha ayeuna sia teh aing ge sabenerna nyaho deuleu. Kahiyang santang jeung yang cagrabuana sia
Kurang ajar. Rasakeun si Jayan teh. Si Rakean bari ngakajeleng narajang ka si Jayan teh. Tapi si Jayan teh kawas anu mung ngaladenan manehna teh luncatan nyingkahan panarajang si Rakean ngajauhan eta patempatan. Si Rakean jadi pusing ningali kitu mah tetela si Jayan teh ukur ngoconan we wungkul. Mentong ngajat sia. Kurang ajaran teh. Hayo, ladenan aing si Rakean sia. Aing datang teh lain dek nangtang perang ka sia deuleu. Tapi ngajak sia hirup dina zaman anu anyar. Milu nuturkeun kayakinan nu anyar sia. Di mana dia jaga. Anggeus paeh bakal hirup deui. Bakal ngeunah-ngeunah deuleu. Dipirik ku bidadari anu kareulis. Dibatan sia. Ngeukehan keyakinan sia nu bakal cilaka deuleu. Bakal dikodog di kawah canda di muka sia. Aing mah henteu butuh ku bidadari sia. Teu kabita ku pangbibita. Montong teuing ke dipae deuleu. Ayeuna oge masih kena hirup karasa sia kurang ajar. Bodoh sia Rakean. Dasar jelema bodoh deuleu. Lebih hade jelema bodoh. Asa ulah katotoloyo sia. Najan cek sia ajaran sia bener. Tapi lamun maneh teu bisa neuleuh manana mah sarua jeung belagu sia. Sareng monyet ngagugulung kalapa deuleu. Hei, montong lumpat sia. Jayan teh. Cek si Rakean bari ngunggudag deui si Jayan teh. Tapi si Jayan teh luncatan di antara balabeugna peuting sakabeung mah nyumput. Atuh si Rakean teh pusingeun, kiwari mah si Rakean anu nyumput. Eta si Jayan teh jadi penasaran. Kajeleng manehna teh naek kana memunggang. Kayaan sora rehe jempling eueuh nu nyuara. Jabati sora-sora nyata anu sora-sora sasatuan. Eta si Jayan teh keroan. Rakean di mana sia teh? Nah si hante ngudag di aing deuleu. Di aing di dieu. Jayan teh manehna culang cileung neangan si Rakean. Tapi giliran si Rakean kiwari mah anu nyamuni nyumputkeun diri teu luka teuing di mana. Ngan bae hadeta teh basa Jayan teh keur ngajajanteng teh kanyahoan aya kakuatan nu teu katingali nembrak pisan kana awakna hiuk ceprot bangkiung. Jayan teh ngabangkiung meh-mehan ti cengkang lamun teu bisa nahan kaseimbangan badanna mah. Kurang ajar ngabongohan. Hei, Rakean, montong ngabongohan sia. Di mana sia teh? Kajelema licik mah aing kudu licik oge sia. Rasakeun deui sia Jayan teh. Kitu cek si Rakean bari metakeun tenggelan jarak jauhna bari jeung teu kanyahoan di mana-manana. Dabuku si Rakean cecerelatan gerakan teh kawas kijang mesat we bari metakeun tenggelan jarak jauhna. Ngabulukarekeun si Jayan teh kawalahan. Mana seteka pola nada penerajang teu kanyahoan di mana con. Kapeung-kapeung aya nu keuna kana sasaran. Atuh harita si Jayan teh leuwih hade mundur ninggalkeun eta patempatan. Teu mikeun manehna pikeun kudu kacilaka mah nyang hareupan si Rakean anu sakitu gagasa ketina dan nu kadenge ukur sakna sora angin we jeung raketna awi pagesrek dina lebak anu poe. Laju atuh harita teh memang Jayan teh geus kabur ninggalkeun eta patempatan. Atuh si Rakean teh manehna merhatikeun kayaan tetela. Jayan teh geus kabur. Tetela geus kabur teh si kurang ajar teh. Lamun perang mah ku aing diudag nepi ka mana ge. Hanjakal peuting jeung aing melang kududungan aing. Cik si Rakean teuing kunaon bateras inget kadudunganna nyaeta Raden Bagus Setra jeung Nyimas Putri Puranamasari. Atuh mitra geus kitu mah si Rakean ngacerelat ngabelesat ninggalkeun eta patempatan. Heuleuh mitra waktos na parantos teh kapannya. Jagalah urang tunda jajara carita si Rakean deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tuma nganunkeun dina sadaya peratosanana nya. Hapuntenna dina sagala kakiraan amang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.